orang Cikupa ge ngomong gitu pan. Ya Gusti Allah kok beda-beda amat nyeun. Nu itu mah lancar dagang, nu itu mah geus sugih deui aya aing nangpal hebat. Ya Gusti Allah kieu teuing tah eta teh ya bahasa iblis nempel ka urang Cikupa. Tah eta kos kitu tah. Nempel deui ka urang Bojong. Sararia jasa. Batur bajeng mararaju di samping maju pemajikan gelis. Aing mah nyanyir ideung teu maju deui. Ieu sial-sial teuing Gusti Allah nyieun aing. Iblis tah. Iblis tah. Teu ngaji tauhid bakos kararitu tah. Teu ngaji tauhid bakos ieu mantak urang kudu ngaji ge. Abeh saragala nemah. Nemah teh ngeunaheun jasa. Masyaallah moal aya pangnikmat-nikmatna nemah. Gusti alhamdulillah abdi didamel ku Gusti manusia. Abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem. Tapi geus alhamdulillah geus sakieu mah pohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge. Sebab abdi ngaca, abdi geus sieun. Tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa. Lah moal kebeli di dunia Gusti dia nusugi loba anu kasep ge loba dia tilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi bade salat bae ka Gusti jamal kebal hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu nginaheun kana hatena mun awewe teh mah Gusti je hirup di dunia ieu atuh jah sugih jeung susah janggeus aya aturan ti Gusti. Nah kebeneran abdi teh dicandung nemah Gusti. Ngeunaheun jasa tah bahasa tah. Coba teangan di Cikupa nu kos kitu tah. Nemah tah bahasa lah Gusti mah atuh abdi mah asal dibere sadar bae geus ku Gusti lah ngeunaheun jasa asana. Artina ngeunaheun teh atuh ka mamana duaan geus jeung ngeunaheun nya Gusti mah. Jamal kebal atuh Gusti lah hirup di dunia malah bila perlu masalah kita kawin dia 3-4 ngeunaheun kadengenapan bener tuh ku urang ngeunaheun coba ku awewe geledek jak jeung lain sing jeleger ieu boro-boro nu lain ustazah lagi tilok ngomong kos kitu coba mun urang mah jadi ustazah ieu nyontohan supaya dilemur jadi contoh engke ge masyarakat ustazah eta mah dicandung masyaallah ku sabar-sabar teuing sih wah raja serta mah ustazah yuk urang nyonto yuk ka ustazah eta jadi contoh kan ieu mah lain ustazah eta dicandung kokoprak geus beak 5 kurang gitu pakai kotok lain mungkin ngabrihan salakina sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wallahu a'lamu bimuradihi wa ta'ala. Ya Allah alladzi kang khalaqa ngadamal ya alladzi kum ing siraka min tinin saking lut bi khalqi abikum kalawan ngadamal bapa siraka be Adam tegese Kangjeng Nabi Adam minhu saking tin bakodo kari-kari netepakeun ya Allah ajalan ing ajalakum kadua sira kabeh
mutuna dan tihai kang pada marawat sira kabeh ing dalam nalika narima tutuge ajal wa ajalun musamman lan utawi ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadekaken indahu ing dalam sanding Allah libasikum kadue den tangiaken sira kabeh suma antum gari-gari utawi sira kabeh ayyuhal kufaru he eling-eling pirang-pirang kufar tamtaruna iku marang mang sira kabeh sukun lete semang mang sira kabeh fil basi ing dalam den tangiaken saking kubur ba'da ilmikum ing dalam sausna waruh sira kabeh annahu ing satuhune Allah ibtada'a wiwitan ya Allah khalqakum ing adamal sira kabeh wa man qudira wa man qadara alal ibtida'i fa huwa alal i'adati aqdaru dan utawi zat kang kawasaya maning atase ngawiwitan bahwa kumaka utaya maning atase ambalen iku kang leuwih kawasa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun Allahu a'lamu bimuradi wa huwa lanutawi al-mutasifu bisifatil mutaqaddimah wa huwa lanutawi al-mutasifu bisifatil mutaqaddimati Allahu iku Gusti Allah mustahikun lil ibadati turiku kang kadue den ibadahan bisamawati dalam sakeh langit wa fil ardi lan ing dalam bumi ya'lamu leuninga ya Allah sirakum ing jero ati sira kabeh wa jahrakum lan ngedenge sira kabeh ma tusirruna tegese barang kang nyamarkeun sira kabeh ma tajaruna bilan barang kang ngedengaken sira kabeh kalawan mabainakum ing dalem antarané sira kabeh wa ya'lamu lan uninga ya Allah ma taksibuna ing barang kang usaha sira kabeh ta'maluna tegese ngamal sira kabeh min khairin wa syarrin nyatane saking kebajikan lan kealaan wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin Allahu a'lamu bimuradi wa ma tatihim lan aranana takahum min ahl Makkah ay ahl Makkah tegasing ahli Makkah min opo utawi zaidatun utawi min iku zaidatun zaidah ayatin ayat min ayatin kang tetep saking sakeh min ayati rabbihim kang tetep saking sakeh ayat pangerane ahli Makkah minal Qur'an saking Quran ilakan wani angingana ya lumekah kabeh anha saking ayat muridina iku kang mengo kabeh babar kazabu maka teman-teman nagorokeun ya ahli Mekah kabeh bil haqqi kalawan haqq bil Quran tegese kalawan Quran lamma faqad kazabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatim amba'u ma kanu biyastahzi'un Allah alam bimuradi maka teman-teman ngagorokeun ya ahli Makkah kabeh kalawan hak bil Quran tegese kalawan Quran samang-samang setegaya hakum ing ahli Makkah fasawfa yatim maka besok bakal tegah ing ahli Makkah apa ambau pirang-pirang akibat awakibu makan tegese pirang-pirang akibat barang kang ana ya ahli Makkah kabeh kalawan maiku yastaziuna ngaguguyon ya ahli Makkah kabeh ngaguguyon ya ahli Makkah kabeh nuluikeun ayat nu kamari mengenai tentang ngadalilan Allah sebagai Shani' dalil ketauhidan
mun kamari dijelaskan bahwa Gusti Allah ta'ala khalaqas samawati wal ard nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi wa ja'ala zulumati wan nur jeung ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung caang nang Allah kuari ditambahan deui wa Allah teh allazi khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh eta nu ngadamel aranjeun kabeh tidak naon didamelna urang mimtinin tina endut santri batenya naon endut lain santri nyawa endut iku bahasa Jawa mung ora Jawa mau Jawane Jawa Solo Jawa mau mah ora iso endut iku apa iso wedon wis mau kitu Jawa ora disebut teh mau mah Jawa koek aja bisa bahasa Jawa mau mah teh hese tah kos kitu mah sebab di mau mah hese be oper ka Sunda kitu je tah Jawa asal geus macet be ka Sunda urang mau mah gitu kos kitu masyaallah itu aya kos kitu pokoknya di Tangerang mah kaya bahasa Sunda macem-macem Jawa macem-macem Melayu macem-macem Melayu bolang jeung sepatan geus lain deui Melayu bae ge macem-macemnya sa ka kampung Melayu urang geus lain deui ka Cengkareng lain deui ka Gondrong atuh geus lain deui hese bahasa Melayu bae urang aing ngomong jeung urang Betawi mangeunaan coba jeung urang Gondrong masyaallah geus teu ka hati saya tiga-tiga can copot lawang apa lawang naon ieu cik urang ieu aing kaduhung ka dieu cik urang lu kapan dateng tong oh atuh gancang-gancang teuing Mas Tong Mas Tong lu sama siapa tong aduh hati ngomong sorangan gimana teh hayang aing lah ngomongnya orang gondong lah hese jasa Masya Allah ondangan ka gondong babarengan cek nu boga ieu mah teh teman-teman kurus ya teman-teman kurus nah gitu kadangnya kurus bae jalalin tuh cek urang wah turun kurus jalalin tuh cek urang teh ieu mah ayo urang gondong oh mohon maaf enggak keurus oh kirain pada kurus cek urang gondong aduh saya jasa ge sok urang gondong Masya Allah itu bahasa eta pas ai deres ge daripada jeung bolang mah itu bolang kos gitu bolang mah jo lu gua cari deh gok di sini eta aya gok kan gok pan gok pas Sunda tuh Masya Allah itu kemana sih ya dari tadi guguli bedan di sini waktu mau disuruh ya kagak ada ke pasar kali ya sepatan berarti kan tadi baru guguli bedan di sini sekurang sia ieu bahasa pohara mah aya guguli bedan segala ayo coba emang bahasa Melayu na guguli bedan naon ayo sia kitu jaho guguli bedan naon eta coba guguli bedan asli na maksudna asli bahasa Melayu na guguli bedan naon mundar mandir lah tuh kadia itu mundar mandir guguli bedan ieu mah yes ya gitu jauh pengen orang sepatan ya lagi keseseun eta tadi guguli bedan di sini ayo kayak mau disuruh ya kagak ada kemana ke pasar kali ya eta berarti sepatan sama pas
Masya Allah bagangan kan guys Gusia guguli bedan lah kan minggu harap jangan gaing Allah te alladzi khalaqakum min tin anu nyieun urang tina tin teh hartina endut teh hartina tina taneuh liket mun taneuh liket teh mun di sawah mah nu kitu ngaranna teh lempung insyaallah tina taneuh ieu je panjang teu tina taneuh rarasaan mah sapira bapak urang jeung mak urang kakapalan aju totojer ai borosot urang jang teu tina taneuh deuleu purwadaksina dina tafsiranna Imam Jalalain bi khalqi abikum Adam minhu Allah ngadamel bapa anjeun nu ngaran Adam tina taneuh Allah teh ngadamel aras kolam lauhil mahfuz surga langit kemudian malaikat kemudian bumi gunung laut dan lain sebagainya can aya manusia harita nah ku Gusti Allah dek dijieun ieu manusia teh Allah ngumpulkeun seluruh taneuh teh kapan aya nu beureum aya nu koneng aya nu putih aya nu hideung warna taneuh teh kos kitu kumpulkeun ku Gusti Allah kemudian dicaian ku Gusti Allah cai teh kapan aya anu tawar aya nu asin aya nu amis caian ku Gusti Allah diudak-udak di adonan dibentukeunlah ku Gusti Allah model Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun ku Gusti Allah 40 tahun cak wakila 1000 tahun dibaringkeun nang karak iblis deuleu cik iblis Gusti Allah dek nyieun naon nya ulah bae nu ngelehkeun ka aing macem-macem bae teh Gusti Allah iblis geus kos itu ngomongna ge ngomongna geus kos kitu iblis mah macem-macem bae teh Gusti Allah segala jijieunan kos kitulah cekeun teh rempan ngelehkeun aing we tah ka Allah teh ngomong kos kitu padahal nyanakeun nyen Allah ja malaikat aslina mah pan iblis teh tah kuari teh omongan iblis teh nyanding ka urang Cikupa urang Cikupa ge ngomong kitu pan ya Gusti Allah kok beda-beda amat nyieun nu itu malancar dagang nu itu mah geus sugi dia aya aing nangpal hebat ya Gusti Allah kieu teuing tah eta teh bahasa iblis nempel ka urang Cikupa tah eta kos kitu tah nempel deui ka urang Bojong sararia jasa batur bajeng mararaju di samping maju pemajikanna geulis aya aing mah nyanyir hideung teu maju deui sial-sial teh Gusti Allah nyieun aing iblis tah teu ngaji tauhid bakos kararitu tah teu ngaji tauhid bakos itu mantak urang kudu ngaji ge abeh saragala nemah teh ngeunaheun jasa Masya Allah moal aya pangnikmat-nikmatna nemah Gusti alhamdulillah abdi didamel ku Gusti manusia abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem tapi guys alhamdulillah guys kieu mah pohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge sebab abdi ngaca abdi geus sieun tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa lah moal kebeli di dunia Gusti dia nusu ge loba anu kasep ge loba dia tilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi bade salat bae ka Gusti jamal kebal hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu nginaheun kana hatena mun awewe teh lah Gusti je hirup di dunia ieu atuh jah sugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti nah kebeneran abdi teh dicandung nemah Gusti ngeunaheun jasa tah bahasa tah coba teangan di Cikupa nu kos kitu tah
nemah tak bahasan lah Gusti mah atuh abdi mah asal dibere sadar bae geus ku Gusti lah ngeunaheun jasa asana artina ngeunaheun teh atuh ka mamana duaan geus jeung ngeunaheun nya Gusti nyimat geus jamal kebal atuh Gusti lah hirup di dunia malah bila perlu masalah kita kawin dia 3 4 lah ngeunaheun kadang enapan bener teh ku urang ngeunaheun coba ku awewe geledek cek jeung lain sing jeleger ieu boro-boro nu lain ustazah lagi tilok ngomong kos kitu coba mun urang mah jadi ustazah ieu nyontoan supaya dilembur jadi contoh engke ge masyarakat ustazah eta mah dicandung masyaallah ku sabar-sabar teuing sih wah raja serta mah ustazah yuk urang nyonto yuk ka ustazah eta jadi contoh kan ieu mah lain ustazah eta dicandung kokoprak geus biak 5 kurang gitu pakai kotok lain mungkin ngabrihan salakina coba eta pan ustazah lain contoheun teh mah kos cek ustazah kaduh ngaji aing sanu nita tuh sia ngaji ka dieu atuh deuk kumaha teh Kangjeng Nabi Adam diintip ku iblis padahal mah aya malaikat di dinya teh iblis neuleuh ka dinya diciduhan ku iblis sia waktu diudag ku malaikat wah sia wani-wani nyiduhan ka ciptaan Allah diudag iblis teh kenceng jasa lompatna tuh gas cak Gusti Allah antepkeun antepkeun eta bae teh cokel nu aya di beuteung Adam cokel ku malaikat dicokel dibualangkeun barang dibalangkeun sasada ngagogog anjing geus anjing eta adalah ciduh iblis mantap muga lazo aya di dia urut nyokel malaikat bujal eta urut nyokel isa sakalana baheula jadi Kangjeng Nabi Adam teh didamel tina lempung tina berbagai warna taneuh jeung berbagai warna berbagai rasa cai diaduk-aduk jadilah Kangjeng Nabi Adam geus gabelegeder di dinya teh terus ditiup ku Gusti Allah rohna jadilah Kangjeng Nabi Adam geus aslina Kangjeng Nabi Adam bapa moyang urang nu ditenden di sorga ku Gusti Allah diciptakeunana tina lempung tina taneuh mentek walladzi khalaqakum min tin Allah teh anu ngadamel arajeun tina entut tina tin lempung atuh lamun deuk diuraykeun mah kieu urang teh sebagai lalaki sebagai awewe dahar teh kapan tina pare sangu teh kapan tina beas asal kapan tina pare tai pare teh pan dipelakna di sawah ai sawah teh kapan endut diolah teh ku petani-petani teh sanggeus diolah jadilah gabah dipanen ku petani terus dipoekeun terus digiling jadilah beas dijual ke luar negeri ku pemerintah ai urang mah dibere nu bau bentek teh naon garang-garangna pemerintah urang ku zalim teuing nu bagus di luar negerikeun ai nu kos kitu didaharkeun ka urang Cikupa puyeng sekarang itu bae geus pokona didahar salah teh didahar salah kan nu susah nu kitu mah teu meunang bae nu susah teh mangge nu seungit-seungit kudu nu bau bae nu susah mah insyaallah mantap atuh beuki kunyin bae nu susah dagingan didahar kan sangu sampai majikan jeung salaki dahar beres dahar dur magrib dur isya nyana kuari sarerejeun pan eta teh saripati daripada makanan jadilah sperma di lalaki nutfah cek bahasa Arab jadilah saripati nu aya di awewe ovum ngaranna mun cek bahasa Arab mah nah itu dihijikeun tret di rahim ibu
ngahiji caimani ovum di hiji rahim ibu diolah ku Gusti Allah eta tah nu hese ge nyieun pabrik pengolahan modal gitu Jepang nyieun jejelemaan geus bisa lain lalagaan Jepang mah persis seperti urang kulit seperti urang geus dijieun ku nyana tulangna geus dijieun dagingna geus dijieun kulitna geus dijieun persis manusia nu hese nyieun roh begitu dijieun di Jerman aya nyaho coba roh seperti apa dijieun jelema deuk sakaratil maut diasupkeun ka kaca dek diteliti berbagai penelitian aya 12 dokter internasional ternama meneliti kaluarna roh deuk ditewak dan diasupkeun lain lalagaan orang Jerman dokter teh datang ka dinya nu mantek pohara jasa dijieun dina kaca kacana ge terbuat khusus yang newak roh wah geus di suku di tengah di hareup wah kabeh di begitu jelema sakarat eta dikersaakeun ku Gusti Allah deui begitu sakaratil maut jelema eta tah kacana beula beug kabeh kena dokter pareh kabeh dokter paeh deuk naliti roh endahan rohnya coplok kumaha bisa ngalawan Gusti Allah emang kumaha gitu Masya Allah iyalah berarti urang asalna tetep etana numantak minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun sia engke ge dibalikeun deui ku aing ka taneuh deui sia minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra nukhrijukum taratan ukhra dibalikeun deui engke asal tina taneuh ka taneuh roh urang mah lantaran lain asalna tina taneuh balik deui ka tempatna mun bisa awas awak urang nu tina taneuh dibalikeun ka taneuh piceun ka kebon henteu hansip teu RT komo tah mah piceun bae tah mah hirup-hirup ge hampir dipiceun bupati gubernur piceun jenderal panglima presiden piceun geus eueuh rohan piceun bungeun kabeh bau bentek cenah kiai mah teu piceun bae kiai ge wali ge piceun bae sapira jasad tah mah iring kaleuweung kubur roh mah indit ka tempatna deui tah hina urang teh nu kuari di dasian ngampai dasina datang ka handap hereng luar biasa balok di dieu mah geus mondoyot mamawa balok walah luar biasa kenong di dieu hihi gede jasa kenongna orenganan raup duit rakyat korupsi di Indonesia jadi sabodohnya ieu mah keur carita doang isuk pageto pae sia piceun tanggung jawab di akhirat Masya Allah emang dek di dia doang hirup tah awas kan cek Gusti Allah Allah teh allazi zat khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh nu dimitian ku ngadamel Kangjeng Nabi Adam mintin tina lempung geus jadi ku ari urang jelema qada ajala Allah netepkeun kana ajal teh hartina waktu anu geus ditentukeun kana inditna roh ieu paeh asal geus datang kana waktuna paeh ajal ngaranna ku Gusti Allah ditetepkeun ajalna aya anu kakaraksa poe di dunia aya anu saminggu 10 poe sabulan 10 tahun aya anu 50 tahun aya anu 60 tahun aya anu 100 tahun can paeh keneh bae ini ngadengnya tetanggana pae batur deui cekna aing macan pae keneh bae dihitung umurna geus 100 tahun nih hayang pae teh selain hayang-hayang deui jaknya na incu BAKB parae anak geus arae parae tinggal tetangga-tetangga asal ngadenge bae nu pae ceurik nya mah kunaon ni ceurik sedih lain jaknya lain sedih kunaon teu emah heula geus teu kuateun hirup lantaran atuh pan ngising kudu dianterkeun kiih kudu dianterkeun capek tuh aya nu geus hayangeun jasa paeh aya nu hayangeun paeh can paeh bae encan datang ka ajal
aya nu embung paeh ieu bangsa rombongan embung paeh iya tuh paeh mah paeh bae deuk hayang deuk henteu atuh paeh mah paeh bae sebab paeh mah lain ku perang lain ku miskin lain ku muriang ajal buktina nu perang di Taliban teu paeh mah jangan teu bae buktina berbarengan jeung perang Irak dur dar-der-dor di Irak aya nu teu paeh di Cikuma paeh di Cikupa paeh berbarengan jeung serangan Iran serangan Amerika ka Irak teu perang teu naon di luhur kasur mah paeh di luhur kasur jadi paeh bae ih ulah disangka waduh perang para rakyat tuh di Bojong nu keur ngopi paeh jatuh sia ku ondo-ondo teuing pikiran teh kana embung ke berjuang di agama lamun eta nu dipake kasieun ku maneh paeh lamun dipake kasieun paeh geus urang geus semangat lillahi kalimatillah tapi kurang dibandingkan janu teu perang ge berbarengan jeung Irak paeh loba jasa malah anak urang nu dihook-hook ku urang paeh bae malah dokterna nu boga obat jualan obat modal sudah teh dokter mah boga obat teu paeh bae iya tuh paeh tuan mata untung jasa nyana mah di Irak paeh keur negakeun agama memperjuangkeun lillahi kalimatillah luhurna agama Allah anti Amerika paeh sorga urang ya kuari berlutut di hadapan Amerika paeh naudzubillah min zalik mantak di jero hate mah tetep kudu boga anti kafir anti Yahudi anti Kristen Allah aing mah adapun urusan kuari kos kieu keberadaan negara sebodoh nu jekel negara aing mah deuk manut bae ge kanyana ngan sakadar samanut-manutna doang hate mah anti aing naon sebabna aing paeh cilaka teu puguh teu karuh aing paeh kulantaran cinta ka Kristen cinta ka Yahudi atau cinta ka aturan-aturanna aing ka babawa di akhirat teu aing mah adapun manut-manut bae lantaran nyana inohongna nu keur nyekel nagara adapun anti lah anti bae aing mah ka demokrasi kitu bae di jero hate nentang ke pemerintah teu bisa lantaran can wayahna emang keur dilempangkeun roda pemerintahna kos kieu mangga nyangakeun ai dararaek masih ngan aing anti ka Yahudi anti ka Nasrani Allah aing mah hukum Al-Qur'an titik salamet kos kitu Masya Allah japaeh mah tuh lain ku perang lain ku gering lain ku muriang lain ku susah lain ku kalaparan di Ethiopia nu kalaparan nu hirup loba ibutin loba jasa beasa paeh ih beasa loba jasa ibutin mah dirangkas bitung ka ditu cak urang rangkas bitung ge cak urang jauh mah rangkas betung waduh luar biasa teu bisa nya mah lah bahkan rangkasnya lain rangkas betung waduh punya istri direngkas atau kojot mah itu yang satu dia serang itu nggak guling sama itu Masya Allah yang satu lagi dilebuan jauh lu bener itu sama itu nu hiji direngkas nu hiji diserang nu hiji dilebuan emang lisan Jawa mah kos gitu atuh inget ka adikku lah Haji Muhadi serius ya mah serius lain lalagaannya na teh isuk-isuk aya nu mawakeun koran dibawa baca ku jana teh eta dibaca barang dibaca perjana batu ngaranna ge nasional ieu pas maca waduh kenapa ya Kaji ada apa ya kenapa wih ini orang Pemda hari Senin lagi apel diserang mana ini ada apa ya bupati diserang ini bukan diserang diserang oh iya kurang Jawa maca serang we serang rangkas aduh bitung betung teu bisaeun ya namanya nyebut cara urang teh teu bisaeun gitu tah Masya Allah terep lisan teh sejawa mah terep bae datang ka kuari terep bae di mana Mas 3 diterep terep Mas iya diterep terep teh ya anu ngadamel urang tina lempung geus didamel kumalayang urang di dunia summa qada ajala Allah netepkeun ajalna
lamun geus datang ka ajalna tamutuna indan tihai paeh urang nu mantak urang contoh-contoh paeh teh loba jasa aya nu gering heula paeh di rumah sakit aya nu gering heula paeh di imah biasa teu aneh aya anu paeh teh keur sehat keur ngopi keur ngadengekeun radio keur nonton TV loba anu paeh aya nu hees teh hudang deui paeh ambalayah tama paeh teh contoh asal datang ajal keur kumaha we aya anu keur naik motor teh tabrakan teu aduh tak budak lamun henteu naik motor moal paeh teu bisa kitu paeh emang geus dijat tulisanna di Lauhil Mahfuzna ulah ngomong eta budak tadi kukulintingan di dieu bae mun tadi teu naik motor meureun moal paeh teu bisa kitu tahanan ku sia ti ulah naik motor moal bisa emang deuk paehna di dinya ji atuh geus paeh-paeh bae eta deui nu model balik ziarah wali songo isa mandi dahar jima jeung pamajikanana paeh di luhur bae teh kaji angel amat ieu cak salaki cak pamajikan kaji cicing berat amat ieu kaji pan angel amat kaji ieu di beser tilok angel kieu angel ieu mah ye barang digulingkeun paeh di luhur beuteung masyaallah lumantak kula nyawa pennyana nanyakeun masalahna kieu cenah kula teu nanya masalah kunaon lamun keur hiji mah paeh eta mandina kumaha man emang aya nu paeh lah pokona cenah nanyakeun baheulana henteu ieu mah saha lah cenah kiai nu di imah oh Mang Haji heueuh cenah meureun anu mandi aju dahar aju terus atuh eta non karena sasonoan paeh di luhur beuteung berat cek cenah berat orengan paeh ieu mandi junub da kumaha ye bingung-bingung mandi junub padian bae geus deuk mandi junub kumaha atuh nu niatna ge saha aja hese oh jadi teu kurang naon geus tanggung jawab geus pandian bae geus ulah bebeja ka sesarnya geus aduh masyaallah istirahat di luhur beuteung terus istirahatna ya Allah wa ajalum musamman indah wa ajalum musamma ari ajal musamma anu disebutkeun anu geus ditetepkeun madrubun eta dijadikeun indahu di Gusti Allah libasikum ikeun ditangikeun dihudangkeun aranjeun kabeh lamun cek tukang ngaji mah nu tadi ajal isim nakiroh ieu ge aya ajal isim nakiroh geus lamun nakiroh dibarengan ku nakiroh wasani gairul ula jadi aya patokanana tah dina ngaji mah tah wa ma minal qaidil muqarrarah idza atat nakiratun muqarrarah takhalafa tuh wa yu'araf sani tawafaqa geus eta kos kikituan teh tah lamun teu ngaji mah hese kulantaran ngaji ngeunaheun mondok atuh cek aing geus sia tuh jadi geudeun geus ajal lu tadi jeung ajal nu ieu lain deui anak kitu mah berarti boga dua ajal teh aya dua nu hiji ajalna summa qada ajala nu lakum tamutuna indan tihai ajal timimiti diciptakeun ku Gusti Allah borosot ke alam dunia datang ke ajal paeh ajal nu kadua wa ajalum musamma engke ajal nu kadua mah madrubun indahu libasikum begitu urang dihudangkeun eta ngabogaan ajal engke bakalna nu mana dikanarakakeun nu mana dikasorgakeun dua ajal mantak al ajalul awal min waktil wiladah ila waktil maut ajal nu pertama mati mimiti dilahirkeun datang ka maut ajal nu kadua wal ajalul tsani min waktil maut ila waktil ba'si timimiti maeh datang ka ba'as etalah ajal nu kadua nu mantak dina Al-Qur'anna summa qada ajala ajal paeh kadua da wa ajalum musamman indah ajal nu kadua timimiti datang ka dihudangkeun deui ajal kadua udang urang nah saha tanu nyaho indah moal aya nu nyaho hiji-hiji acan sadayana kagungan Gusti nyangakeun ka Gusti wa ajalum musamman indah
mual aya nu nyaho teh mah sasaha ge ulah-ulah pangkat model urang kiai ge teh nyaho komo kiai Golkar mah bentek jasa geus teh nyaho jasa teh nu lain Golkar ge teh nyahoeun ku abeh wali ge teh nyahoeun teh mah wajah lu musaman indah ulah sosokan eueuh nu nyaho ieu onam ye makobo ajala nu eta mah nu eta aya hamba-hamba Allah nu diberi nyaho ajal ieu mah lantaran masih kene di dunia kasaksian ku urang pan sahabat ya sahabat nyahoeun maneh perangnya ieu perang nu ieu mah maneh moal paeh ke perang nu itu paeh sahabat nyahoeun atawa sia perang lamun sia perang ku hari moal balik deui paeh sia nyahoeun ajal boro-boro kabatur ka diri sorangan ge nyana amanat ka pamajikanna asalna kakak asalna perang nu ieu mah moal balik deui paeh ke kakak geus boga tadi bere pirasat-pirasat tuh mentak waliullah mah atuh geus aya nu nyahoeun Syekh Abdul Qadir emang kumaha gitu begitu nyana muriang parah luar biasa geus diceung-ceurikan ku kabehan budak ulah mah kaceurik cekeuna abah mah muriang ieu mah moal ka maut pan moal ka maut mah sebab ieu teh bakal keluar hiji deui anak abah Abdul Razak di dia aya kene moal ka maut abah mah sebab aya kene anak abah hiji nu bakal keluar ngaranna Abdul Razak jadi sok itu parahna geus diceung-ceurikan nyahoeun nya moal ka maut abah mah tuh coba bayang ke ente ge kitu coba ge mun keur muriang abah mah moal ka bae jeung ieu tenang wae abrak modar ulah sok tuturuti atuh Masya Allah boro-boro muriang ku teu muriang geus asa det-detan wae paeh teh tuh eta baloba tah hamba-hamba Allah nu bersih nganyahokeun lantaran roh teh kadeuleu ku hamba Allah nu murni mah Mama Sobari keur mingguan innalillahi wa inna ilaihi rajiun Mama Ilyas rohna naik ka langit kadeuleu roh teh kadeuleu wali Allah mah bisa neuleu roh teh hi atuh setan ge kadeuleu iblis kadeuleu jin kadeuleu ya kadang-kadang itu bisa kadeuleu Masya Allah kayak orang ceritakan kayak di awal ibu cerita luar biasa ayah hamba Allah nu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah ajal nu ieu summa qada ajal tapi nu ieu mah eueuh sasaha ge hatta rasul hatta nabi wa ajalum musamman indah titik mutlak ta nu Gusti Allah geus jaho ta kuari summa antum tamtarun satuluina aranjeun ka bawah para kafir-kafir kunaon anjeun mararang mang bakal dihudangkeun ti kubur sabadanya aranjeun kabeh teh didamel ku Gusti Allah mimitina ku Gusti Allah didamel Kangjeng Nabi Adam tina endut atuh anjeun ge sarua bae didamel tina lempung geus jaho bahwa urang mah naon daya naon upaya atuh jameunang nyeun Allah ku Allah dijelaskeun kita ibadah ka Gusti Allah ajal geus dipastikeun boh ajal ti mimiti lahir kana bae atawa ajal ti mimiti baas di jero kubur datang ka baas ajal kadua nyaho tanyana teh kos kitu tapi kunaon mang sabada nyaho bloon berarti teu percaya hiji padahal lamun nyaho bahwa Allah ngamimitian ngadamel urang atuh mampuheun jasa Allah ngahudangkeun urang cacakan ngamimitian ngadamel ge mampu atuh komo ngahudangkeun deui tah ieu ajalum musamman indah nu bakal dihudangkeun deui tanyakeun coba ka Konghucu teu percaya tanyakeun coba ka kitu budak teu percaya udah mati aja apalagi dibakar sudah selesai cek yana tanyakeun coba ka Hindu tidak ada itu cek yana alam sana tanyakeun coba ka Kristen hakikat mah nya teu percaya mati saja padahal wa ajalum musamman indahu dihudangkeun aya tapi Kristen mah anu ngabahas engke aya cerekna dihudangkeun deui tapi salahnya nama kadituna
Artinya salah, kita semua asal bisa nebus dosa saja, beli kita dosa, sanyanya aman. Jual beli jeung sahasia di akhirat. Jeung malaikat mah teu beukeun duit. Malaikat mah teu beukeun awewe, teu bisa disogok malaikat mah. Emangna jaksa urang, emang polisi urang main sogok. Akhirat dek jogok ke malaikat Malik. Nah ini, kamu membiasakan sogok ya. Berapa bool yang tersogok nih? Nah, gua pitesin lu. Geus ya jeung malaikat Malik emang nanaonan gitu. Wal bisa. Tuh. Pokoknya menjana mah selesai, mati udah selesai. Tapi urang mah ieu alhamdulillahirabbil alamin. Boro-boro urang nu kolot. Budak mun ditanya, siap mun geus bae di kuburan bakal dihudangkeun, ditanya ku malaikat, ditanya ku malaikat. Engke tas engke bakal aya timbangan, engke jembatan Siratal Mustaqim. Aju anu bagus amal atau anu bagus amal maka surga ngajembat. Anu sok salat nu sok puasa, anu henteu salat teu puasa, henteu salat puasa ka neraka. Sia salat teu. Belon jasa. Eta si elek ge anu sok ngabok nyahoeun ke bakal disiksa nyahoeun. Si Predi tah anu sok mengkonsumsi gitu BK nyahoeun anu sok ekstasi nyahoeun. Tapi terus bae si Dedi nu sok zinah bae teh. Eta nyahoeun. Tata ngaran-ngaran nu kos kitu masuk karan itu bangsa Samsudin mah teu Samsudin, Bahaudin, Saipudin, bangsa Dindinan baik itulah. Aya ge Nazarudin lain deui eta mah. Aduh, masyaallah. Iji wa huwallahu fis samawati wa fil ard wa huwa ari zat anu kasipatan ku sifat-sifat anu ti heula tadi. Eta teh Allahu Gusti Allah. Mana? Hiji anu kasipatan ku khalaqas samawati wal ard ngadamal 7 lapis langit 7 lapis bumi. 2 wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung cahaya jeung caang. 3 nu ngajadikeun urang tina taneuh tah wa huwa eta teh Allah catat di jero hati, asupkeun ka jero sanobari, pendem kubur baik-baik di jero hati, ulah robah saeutik-eutik acan. Ti mimiti ayeuna catat Allah teh datang ka hos urang ka bawah. Allah pangeran. Allah teh mustahiqun lil ibadah, anu ngahakana diibadahan. Samawati di langit malaikat kabeh ibadah wa fil ardi di bumi ulah aya anu diibadahan di langit di bumi salian Allah hiji be Allah nu mana deui Allah teh sifatna ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu uningan kana jero hate urang uningan kana banter urang zahir urang edeng urang nu nyahoeun kana jero jeung luar. Bisa disumput salindungkeun luar mah luar kuari urang ge bisa neuleuh aya nu kadeuleuh ku mata urang mah tapi batin mah teu kadeuleuh. Allah mah ya'lamu sirrakum wa jahrakum dek nyumput ka mana urang kadeuleuh bae ku Allah. Mantak cek Allah aya sia dek maksiat mah los cek Allah. Wahai Freddy, wahai Teddy, wahai Alek, dek maksiat atuh los ya dek babok dek zina asal ulah di bumi aing sebab di bumi aing mah kanyahoan bae ku aing. Siksa sia ku aing. Lamun lain di bumi aing los. Cak si Alek emang aya kitu atuh pugu tanyakeun ka Susia. Aya los sia ka ditu. Aya wah tuh make mabok atuh sia. Teu ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Aya ma tusirruna ma tajharun. Anu dirahasiakeun ku urang disumput salindungkeun ka nyahoan ku Gusti Allah. Anu dijelaskeun ka nyahoan ku Gusti Allah. Bahkan wa ya'lamu ma taksibun. Nu kurang dipigawe nyahoeun. Ieu panjang dongengna ieu lamun ku urang ditaliti make ilmu alat. Naon sabab manusia mah moal kaluar tina sir jeung jahar eta belegedegna. Kitu teh ai prak di dieu nyahoeun kana ma taksibun. Usaha-usaha aranjeun
sedangkan usaha teh moal kaluar tina hate pagawean teh moal kaluar tina hate jeung awak atuh geus tadi dicaritakeun sirrokum wajahrokum naon hartina atuh kuari ngatopkeun mataksibun eta teh sarua jeung atmu li nafsi batal teh kos kitu teh mun urang ngatopkeun hiji perkara kana zata atuh deui diatap-atapkeun salah teh cek ilmuna kos kitu aya kumaha atuh ieu kos kitu disalahkeun disiksa sia nyalahkeun Gusti Allah aju kumaha atuh aing teh nyaho puguh bingung ya di komentar lah ku ahli-ahli tafsir mentek teh urang pelebah eta bertanyakeun coba ka Muhammadiyah jadi sia deuk anti mazhab diuk di dieu bisa aing tuturkeun ka sia teu bisa disoekeun beungeut sia ku wih main suak-suak mah soba kertas leuwih ti kertas sia dikerekep sia ku aing menek nanya ieu bae tah sirro jeung jahro eta teh manusa moal keluar pagaweana tisir jeung jahar kuari diatopkeun wa mataksibun wa ya'lam mataksibun teh eusina teh sirro jeung jahro kuari ngatopkeun eta ka ditu atuh sarua jeung ngatopkeun eta keleh meunang teu sia bisa nuturkeun aing ka sia teu bisa tampiling sia ku aing make otak sia ulah make otak ulama ai sia anti ulama mah aing mah jan cek Imam Syafi'i kieu komentarna aing mah cek Imam Malik kieu komentarna Imam Jalal tah tiba Imam Jalaluddin tah Imam Jalalain tah eta teh berbahasa Syafi'i cek Imam Syafi'i berarti coba cek otak sia awas ya hah awas ya Pak oh tujuan jangan oh tak urwanian ke kalau Muhammadiyah ya saya menyingseunan doang sebenarnya makanya nah ulah wani aya oge wani teh budak awas ya kuy datang sekali deui awas ya kuy serius sama dia jadi manusia teh moal keluar tina dua hiji sir galbu nomor kedua jahar zohir etalah belegedeg da manusia geus berarti Allah manyahuan ke jero hate Allah manyahuan ka zohir urang zohir mah atuh lain Allah ge urang nu kadeulek urang kaya tapi pansir mah teh nyaho geus kulantaran aya dua zahir diatur ku syariat sir diaturna ku thariqah mengarah kana hakikat berarti pagawean teh aya dua pagawean zahir ku syariat diaturna pagawean batin ku thariqah diaturna lamun jelema bersyariat doang batin acak-acakan lamun jelema berthariqah doang ieu zahir acak-acakan kudu bareng zahirna bersyariat batinna berthariqah nu mengarah kana hakikat nasawuf lah cek urang mantak aya bae bahasa man tasawwafa walam waman nah dan lain sebagainya bahaya zindik ka ditu ne jelema bersyariat teh tasawuf henteu bersyariat bahaya mantak kudu dibarengkeun lamun jelema bersyariat doang jago jasa ilmu alatna jago jasa ilmu bilagahna ilmu mantekna usul fikihna miliki doangnya na pasalia bae jeung ahli batin kajian kukumaha ge loba tingkah-tingkah anu henteu nono kitu kene lamun jelema nasawuf bae teu puguh nyareatna masantrena di mana henteu puguh atuh ujung-ujungna eta engke bakalna udeng-udengna aya di hareup sujudna di mana agim teu ngaji kajian kukumaha atuh ku satri mah kadeuleu bae ya ieu udeng-udeng potongan naon ieu mah kos kieu mah teu beres udeng-udeng teh kapan jang sujudna mana ieu mah dihareup teh sapan gitu atuh cak nyani mah lain deuk salat deuk naon make udeng-udeng atuh jadi sunahkeun ge deuk salat udeng-udeng mah cabok-cabok tah teu ngaji teh kos kitu teu ngaji teh kos kitu deuleu kiai-kiai anu bersyariat berhakikat make udeng-udeng rapi Masya Allah siap kadeleuna teh lain jang manusia jang supaya di alam ku Allah beda udang-udang hayang di alam ku Allah jang udang-udang hayang di alam ku manusia lain deui ya tuh wow ya nama coba saya harus dipoto nih ini ya kayak itu jeung Oma Irama bakal itu bang jadi lamun zahir aya pagawean atuh batin ge aya
lamun zahir aya guruna rukun wudu rukun salat puasa haji atuh ieu ge batin ge aya geus di batin ge atuh aya guruan di dieu ja Allah ge ya ulamu sirrakum wa jahrakum acan aing mah teu boga guru ge bisa atuh kajeun aing bisa mah los boro-boro sir jahar ge teu ngaji hese deleukeun coba santri ngalawuduna mantep jasa santri mah set tapis teh kadeluna masyaallah ih resep jasa masyaallah karena sirahna ge set wah santri tapis jasa urang pikir resepeun jasa coba deuleu budak SMA nu teu ngaji wudu kos kitu cek Allah teh jaing mah teu kitu nitahna deh komo pejabat anu teu ngaji teh deh ngalah wudu ge leungeunna ge pan macet sakieu wah ieu budak balok bae nangkod wudu teu bisa coba atuh kadenge ieu ku urang begitu sambutannya nah sambutan maulid assalamualaikum tuh naon kadenge nih dalam dia ngalamin euy ngalaman atuh alhamdulillahirabbil alamin ya alhamdulillah ngalamin waduh geus pokona pabaliut bae geus teu ngaji masyaallah kadenge ge haridang babacaanna menurut Kangjeng Nabi ya saya hadisnya mah enggak saya katakan lah pokoknya kira-kira ini mah maknanya aja hei coba cek orang hadisna enggak saya mamana hadis saheula sia udah saya turun aja dah itu ngerti itu bisa hadis satu langsung ke hadis nah hadisan saha sia ya geus bae balok bae pikiran ku sia beda tuh urang lamun duh salat ge santri mah pan manggih masjid teh geus teu asing plek Allahu akbar wih geus pohari sakumaha pimitohan repi coba nun teu masantren abri polisi nun teu ngaji teu masantren salatna ge kadang-kadang make pet dipake bae atuh pan kudu ya iya budak pet badi itu jangan di lapangan lain jangan di masjid didegungkeun sia beda dong ieu sir jahar ge kudu boga guru atuh komo sir urang teh zikir teh kumaha engke aya tafakur engke aya muraqabah engke aya pembagianana ya latifah lalembutan latifatul sir latifatul khofilatun terus eta teh aya pembagianana latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul akhwal latifatul nafas latifatul qalb tah jadi berarti kan ngeunaheun geus urang teh zikir ku ari datang ka mana naon nu kudu diurusan ku urang teh jadi mantap geus urang penting zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah boga maksud keur ngabersihan naon ya geus kabersihan belah dieu apa handapeun susu apa luhureun susu cenah aing mah hese handapeun lu nganing susuna bae terus tuh kos kitu geus dimimiti di dieu embun-embunan datang ka tapak kaki di tapak kaki dibalikeun deui ka embun-embunan ngeunaheun plek bae jadi geus lantaran diurus ku ari maneuleul jelema akur bae ciptaan Allah nu sugih teu mandang sugihna cilaka lamun sugih nu dideuleu sugihna lamun aya jelema gagah panglima perang misalna abri jabatanna luar biasa urang ngahormat ka jabatanna cilaka geus diurus babatin teh sarua jelema geus titik sugih mah teh urusan pamere Allah jabatan urusan pamere Allah bisa mawa sugihna bisa mawa jabatanna salamat teh bisa nyada ge cilaka geus sarua hamba Allah ketika datang hormat lantaran makhluk Allah nyana ngaganggu singkirkeun ku urang mah deuk ka Allah besi urang ka babawa jol aya camat mamawa partai Golkar indit sia ka ditu jejedis aing ka babawa ku sia aing mah deuk ka Allah bae los hudangkeun ku sia Golkar hudangkeun los bendera Golkar aing mah moal deuk ka Allah ngan aing ngahalang-halang moal ka sia milu ge moal aing mah sebab aing mah deuleu Golkar teh kos kadal geus bae resep henteu benduh henteu los siapa sia aing mah tanggung jawab aing ke di akhirat
lantaran aing mah dititipan ilmu ku Gusti Allah. Mun aing mimilu jeung Golkar engke aing di akhirat ditanya ku Gusti Allah teu bisa ngajawabna gara-gara sia hanas mere 1 juta 2 juta paling gede mobil aing cilaka di akhirat endet sia ka ditu. Tah lamun geus ngaji batin contoh batin teman lain aing tolol kur carita. Tah mun geus ngaji batin mah kos kitu aya naon ih tu aing dicarekan ku Gusti Allah aya pertimbangan antara dunia jeung akhirat kamangpaatan dunia kumaha kamangpaatan akhirat kumaha kabawa moal ke di akhirat coba kiai anu henteu boga perbandingan. Waalaikumsalam ya camat naon mat iya amanat ti Bapak Bupati ada kadi oh ira Bapak kadi iya cenah ke kagak jamuan-jamuan sabaraha eta ieu 3 juta kok sakedik 10 atuh 10 terus usulan-usulan anak ayat ke majelis pondok. Oh iya tenang atuh tamar. Tah eta kiai bangpak. Bangpak lagi kiai. Teu boga perbandingan batin Allah teh nyahueun ya'lamu sirrakum. Isin lamun jelema ngurusan batin isin. Keur pahareup-hareup jeung jelema pan aya sok ngurusan batin mah, ngurusan batin atuh diolah we batin teh. Allah neuleukeun ye, pandangan aing ka nyana dideleukeun ku Allah resep duniana apa resep nyanana apa resep ilmuna dideleukeun muter terus. Kos tukang penca diuk di mana bae ge. Weh, kieu bae bener. Eta tukang penca diuk di mana bae, keur ngaji ge kieu bae cenah. Keur ngaji ge kunaon atuh? Besi bae, besi, cek jana besi mah ngajaga doang. Besi datang tidak tinggal gitu doang. Besi dia iya. Jadi doang geus we renggang ya nama diukna ge. Antara suku Kenca jeung suku Katu renggang kieu bae. Besi belah dia katuhu, besi belah Kenca ieu atuh kitu bae jeung nama. Muter set babari. Jadi lantaran nu diolahna penca diukna ge mikiran besi aya. Tuh kan. Lamun jelema berekonomi pikiranna ekonomi HP-na ge ekonomi bae. Keur ngaji ge tatitu. Ya sebentar lagi tenang ya udah bereskan dulu udah saya segitu udah tinggal tanda tangan aja emang pikiran anak dunia lamun nu pikiran anak nyana teaker ke awewe tunggu sakedap deui sapikiran atuh jelema mah tah lamun mikiran ada sieun ka Allah sir kajawan ku Gusti Allah isin kapanggih jeung saya jeung pejabat Allah neuleukeun ka aing Gusti mun aing hajuna memandang kana jabatanana sieun kana jabatanana cak Allah pandang mere aing kunaon sieun ka dinya aing kudu dipake ka sieun mah atuh sia kunaon ka babawa ku situasi kos kitu awas sia ku aing ya cabut sia nikmat ilmu sia ku aing cabut hareupan nu sugih susuganan eta bahasa susuganan tah susuganan alhamdulillah nu sarugi susugan alhamdulillah tah urang dideleukeun ku Allah sia teu percaya ka aing make susuganan ka jelema cabut ku aing mantak ngaji mah babari make sirna nu hese iyalah ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allah nyahueun kana sir jero hate urang mantak diolah sir teh geus memeh diolah kana sir di awak kurang aya kolbu di awak kurang aya ruh geus ruh jeung kolbu diakurkeun diaru diurus urang dihijikeun kana jadilah sir geus engke eta sir ku urang diolah make pengolahan guru dengan cara zikrullah tafakur muraqabah khidmah dimimitian ku ngahibah teulah ka guru nyangakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut ti handap saibat tampal nyangakeun ka guru dek dibeureum rek dihideung nyana mah kumaha guru bae jadi deuk ka Allah teh melalui tawadu di hareupeun guru berelah ke ku guru wiridan nah ieu nu kudu dilaksanakeun dek ngeuweuhkeun nafsu sir ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu mantak deuk salatna ge nyana mah ati-ati lantaran dideleukeun ieu aing wudu ti Gusti Allah dideleukeun ku Gusti Allah besi salah wudu teh api berangkat cak Gusti Allah ge ulah loba culat cileuk ka hideuk ka masjid mah kudu tungkul kecuali anu geulis lende geus tong masalan atuh sia mah kitu bae sih tungkul
datang ke masjid ieu teh dilempangkeun ku Gusti Allah ditantungkeun ku Gusti Allah ilmu abdi nyahona kana salat teh ti Gusti Allah tah dipikir terus ahli Allah sir isin ya teh nangtung teh lain abdi nang Gusti hirup abdi nu Gusti sadaya-daya ge nu Gusti nyaho abdi kana salat lohor ieu ge ilmu teh ti Gusti atuh abdi mah ieu mah ngalaksanakeun sakumaha Gusti we nyangakeun sakumaha halang layangan we ieu mah dikunat dikenud terus sir didelekeun ku Gusti Allah mun bulak biluk teh izin jasa hati abdi teh tafakur heula mulai geus mantep jasa seakan-akan geus deleuk Allah atau didelekeun ku Gusti Allah kakarak usolli fardhu zuhri Allahu akbar geus nikmat kitulah sir didelekeun ku Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum isin amat urang dikajahokeun sir urang gulak-gilak begitu orang salat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta kumaha nya barang jadi teh henteu malang saeutik eta suratul ladzina an'amta 'alaihim jadikeun bae kitu ngan leutik ja untungna eta apa diteruskeun bae apa pertahankeun bae aya ditahankeun bisi ka batur ente jadikan belah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi lain amin jadi cak Gusti Allah aduh aing mah jatuh ditakos kitu salat ka sia ayo siap ae sia salat sia jadi siksa ka sia wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin tadi si jelaskeun ibadah teh ulah jadi pamonggol ibadah urang mah ieu mah ngagedean pamonggol pae kamari mah kakarak sagede kieu pae ieu mah sok gede ping-ping asalna ditambah 10 tahun deui mah sok gede naon beureung pamonggol masyaallah ya'lamu sirrakum wa jahrakum ih tah ieu lah lamun sir urang geus diolah isin ke Gusti Allah lamun geus isin ka Gusti Allah bakal bagus adab-adabanana geus kudu boga guru sir teu boga guru bakal kanyahoan bae jelema zahir penca jeung teu boga penca kadeuleuk keupatna lain deui lain deui euy kepat penca mah teger amat teh budak euy nganggo jotos ge lempeng nu teu boga penca kajeleuan katingali salat meunang ngaguru jeung henteu lain deui beda kajian sirna boga guru beda ke tingkahna ge beda berbajuna lempangna ngomongna sangkilang lalagaan tetep kanyahoan bae sebab aya guru tuh urang encan pernah ngaguru hese jasa tuh geus bae cinta bae kanu geus ngaguru abeh urang kabawa ku bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lamun ku urang dicaritakeun ke pan aya zuhud aya qanaah aya tawakal dibagilah 9 makom ieulah sir tuh nu mentek ge baheula aya kiai tasawuf aya kiai hakikat ndek nguji ka muridna ada abeh murid mama ieu ndek nyoba ka anjeun mama hayang daging hayam pencit coba eta hayam ngan mama mah hayang ngadahar daging hayam teh mencitna ulah kadelekus asa usahakeun sok berangkat kabeh aya nu mencit di luhur paras aya nu mencit di handapeun jembatan aya nu mencit nungguan peuting we geus di tengah-tengah nu poek nyalimpet sehingga aya anu ditutupan ku samping bae hadana aja make calana mencit macam-macam geus uyuhan teh dipacokotok eta macam-macam aya nu saurang geus laporan kabeh di mana sia mencit kotok para tenan di juru sia di mana yang mencit ayam di handapeun jembatan teh anu terangan sasage mama tenan di ditu di juru sia di mana boh di popek peuting sajaba di popek di halangan teh anu terangan mama tenan di juru tumpukeun sia abdi mah di jero samping waduh geus nu nyahoun jasa wah ku abdi dipeunci ieu hayamna tenan di jero tumpukeun berbagai-bagai aya nu saurang pan siapa teh dipencit teu bisa mama pan teu bisa mencit bodoh amat cek mama ulah kanyahoan ku sasaha abdi mah ku manusia onam bisa nyumput tapi ku Allah mah pan teu bisa dek di luhur para Allah mah nyahoeun dek di handapeun jembatan Allah terang
tipe tinggi pan Allah nu ngadamel atuh terangan lah abdi mah geus kajenting teu lulus ge abdi mah ieu mah henteu terang henteu bisa mencit hayam mun henteu kudu kanyawan ku sasa teu bisa sebab ku manusia teu kanyawan tapi ku Gusti Allah mah kanyawan sia nu lulus nu itu nu di jero samping teu lulus tuh jadi guru torikotnya tuh nyoba ka muridna tuh sarua bae ndek naik ti kelas 1 ka kelas 2 atuh aya cobaan anak kelas 2 kelas 3 sarua bae evaluasi itu emtanas ujian ke terakhir atuh sarua ilmu torekat ge ndek ditaekeun pan ngaji torekat mah lain cara ngaji biasa ngaji amil mah terus beres gas kadituna kitu layas tangi an marifatiha geus beres wallahu a'lam bissawab amil mah beres kayak gitu deh layas tangi minas shagir wal kabir wa rafiul diwan marifati wasimaliha geus wallahu a'lam bissawab tamat sia bejet kotoknya emang kunaon gitu bejet kotok abeh teu pohoan gitu ge mun gede kotok mun leutik pohoan bae sia pisan ka guru tolol hayang nu bade jasa burung kotokna mun diganti mah mun make embe leuwih afdol nu leuwih afdol mah nya kotoknya embe atau emang Kiai Golkar mah kitu rampus tapi geus di ditu da bae teh kitu geus urang teruskeun bae tetep tamat bencet kotok budakna abeh bungaheun atuh guruna ge kongo guruna tapi ban aing ngaji batin mah lain kitu wiridkeun ku sia eta nya tah ieu larangan-laranganna engke datangna bakalna kos kitu can bisa tuh walita ekeun nu mantak ngaji torekat ku ari masa kumaha lalagaan ijazah beres datang ke sugro kubro ngaji naon teh kos kitu fotokopian ai jelema ada di dia dagang limbah manya norekat dagang limbah ai jelema ada di dia jadi camat manya norekat jadi camat ai jelema ada itu jadi polisi manya torekat jadi polisi pan ieu mah piwalieun manya aya wali di polisi manya wali tukang limbah teu kaharti sanajan nya ge teu kaharti bae pokona mah ada can dilaksanakeun sebab lamun dilaksanakeun ge ku wirid ieu bae geus izin ka Gusti Allah tita hudang ti penting wiridna ieu boga pertimbangan izin amat ka Gusti Allah izin amat ieu mun dagang bakal eureun dagangna mun di partai bakal eureun di partai hayang sorangan eureun teh mun keur ceramah tukang pidato hayang eureun ceramahna lantaran teu pas jeung aturan-aturanna eureun nyana bakalna kadeuleuh ku guru ka dieu sia naik di dia ka dieu nya tah encan kalatipah geus ditaekeun naik di dia naik lantaran geus kadeuleuh ku urang loba anu henteu dipigawe kabelah dia nyana cicing bebeda ku ari matarang na ge waduh hidung tanya ku urang sia tarang hidung kunaon dipantog-pantogeun atuh kadeuleuan ke ku guruna nu mantap kadeuleuh antara lulus jeung teu lulus tah model tadi engke cobaan tah ieu di antara cobaan becet kotok ulah kadeuleuan ku saha bahasana kan kos kitu pan bahasa ulah kadeuleuan ku sasama bisa ku Allah bisa ku makhluk tapi pan nyanana keur ngaji tarekat ngaji tasawuf berarti mengarah ke Allah geus dosa urang tina 100 tina sekian ratus murid nu lulus hiji sia nu lulus tadi pencet kotok geus teruskeun ditaekeun ai abdi ieu nu mencet di jero samping sia mah jalan di tempat mah aduh tuh gitu kan aya jelema datang ka Tuan Abdul Qadir marah mama ulah ai anak abdi dibere remukan roti ai mama dagang kieu bae ku Abdul Qadir ngadaharan daging hayam ieu ai murid guru ai kok Tuan Abdul Qadir lintuh ieu nyana demo anak abdi meneg dibawa bae balik kunaon emang teu dibere roti sakitu capoengan sakieu cenah caknya lagi awak geus kuru jasa ku ari tadi keur ka dieu mah dikendep 10 kilo ku ari tinggal 30 asana ieu mah atuh tinggal tulang doang kayak dianggapna lain jelema ieu mah tulang lempang bakalna ieu bisa diudag anjing asana ieu mah cek si Abdul Qadir sia mah tenang ya dalekeun mama mah lain hayang ka daging hayam ngan ku sia deuleu begitu geus beres dahar tah tulangna wae tulang kum udang deui jadi kongkorong jadi kotok deui kongkorong ceknya nuhun ya Tuhan Syekh geus segera berangkat tas si anak sia teh supaya bisa kos kitu
mun anak saya geus bisa kos kitu awas dek jeung daging hayam ge sebab teu kudu meuli pan hayamna ge alagaan anak teh alagaan jaheuh nya mana bisa tuh teu tapak heula mana bisa teriado heula nafsu nu halangan urang engke anak mamang anak bapak bisa hihiberan di luhur asal make kapal tak iya nu keur dididik teh ku kaula teh tuan Syekh supaya nyahuan ka Allah supaya isinin ka Allah supaya mantap ketika nyebut Allah supaya naon kitu ngaranna hatena ngageter idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tah supaya kos kitu ulah ieu mah didengungkeun Al-Qur'an nu kadeu amplop Bismillahirrahmanirrahim kadeu amplop we 2,5 juta ya Bismillah nu kadua Bismillahirrahmanirrahim 2,5 juta ada 5 juta berarti tilu bismillah 7 juta karena naon eta kos kitu supaya ulah kadeu kos kitu lah ya mas supaya ikhlas eta sirna beda ke ngaji ikhlas mah dirindukeun ku manusia hayang bae jelema tapi lamun henteu ikhlas bosen jelema kamari geus dibayar ku urang 4 juta wari dibayar deui burung bosen mah malah ayeuna naikeun harga nu ngundang eueuh aya jelema na gede dieu wajah roku mana ya wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim datang kali Mekah ayat dina berbagai-bagai ayat illa kanu anha muridin kecuali ahli Mekah mamengo ngabaliur teh ayat 3 rupa cek Imam Jalal hiji emang ngabaliur tina ayat teh teu daekeun membaca ayat dibacakeun ge geus teu di pikiran ngabalieur enteng keneh tah nomor kadua dibacakeun ayat mujizat didelekeun tapi nyana teu percaya bohong berarti ngabohongkeun berarti didengekeun diamati didele mujizat kangjeng tapi dibohongkeun tingkatan kedua leuwih jero geus kejeroan nu katiluna nu katilu didengekeun didelekeun ayat mujizat didelekeun kunya didengekeun diperhatikeun dibohongkeun bari ngahina ieu nu pangbahaya nama ngaistihza ngahina ngalelewe makan merangan irad 3 rupa lamun ka Kangjeng Nabi 3 rupa ka urang ge sarua bae aya nu ka urang teh ka kiai ngan sagung sakitu doang ngan doang teu ngomong teu naon geus bae aya anu nya nya ngomong teh kiai beuki nangan ngomong melulu teu percaya ka kiai kos kitu dua aya anu heuy eta kiai ulah diantepeun eta ngomong kos kitu bae ulah diantepeun yuk urang perangan eta nu parah mah ieu nu katilu ieu tah nu parah mah ieu nu kos kitu urang mana sih jadi eta kiai di urang ayo geus urang bongkar bae geus doser ulah aya di urang karabet urang asana main catur digenggeureukeun main gaple digenggeureukeun ngadu kotok digenggeureukeun pan urang mah ieu hirup di dunya teh pan hayang senang barang aya kiai eta aing mah gregek jasa ya kabet dia orang bongkar bae geus bongkar tah eta ieu nu kos kitu tah ieu ge baheura kos kitu tah ieu ge illa kanu anha muridin geus ieu teh bahasa teh kulantaran aya illa qasar berarti wa dawatul qasila inamatun wa taqdimun gamad dagodama berarti atuh di dieu teh bahasa teh paten luar biasa geus aya bahasa qasar teh ngaranna bahasa paten teh datang ka ahli Mekah mah ayat tina berbagai-bagai ayat Gusti Allah illa kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mah ngabalieur mengo mentak dijadikeun mayanzilu ilaihim ayatun minal ayatil qur'aniyah allati min jumlatiha tikal ayatin nautiqah bima fasala min bada'i sunillah panjang dijadikeun anak kadituna kitu ditaksis geus nu jelas mah kos kitu betah cara tadi balieurna nu pohara teh mantak faqad kazzabu bil haqqi
nyata urang Mekah mah ngabohongkeun kana Al-Qur'an lamma ja'ahum barang datang eta teh Al-Qur'an ka ahli Mekah fasaufa yatihim amba ma kanu bihi yastahziun. Awas jago si Allah aing ngutus Muhammad dibere mukjizat ku aing Al-Qur'anul Karim, mukjizat baca, mukjizat kauniyah langsung kadeuleuh keanehan keajaiban mukjizat, tapi nyana ngabohongkeun faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'u ulah samatkan aya cak ku si aing teh pangeran aing ngutus Muhammad serta Al-Qur'an jeung mukjizat teh dibohongkeun fasaufa yatihim bakal datang ka manehanana amba umakanu yastahziun akibat istihza nak nu kunyana dilakukan siksa ku aing perangan Muhammad paehan ke di medan perang atawa engke digempakeun ku aing atawa diangin beliunkeun ku aing atawa engke dimacem-macemkeun banjir ku aing dilawan cak ku si Allah aing kakarak nurunkeun banjir bae ge nya geus wah bere ku aing tsunami sia tah ieu akibat istihza ieu khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang namun urang kuari ngaistihza ka Kangjeng Nabi mah teu aya ngaistihza ka wali nama atuh urang teu kanyawan ngaistihza ka ahli Allah nu berbentuk ulama moal teu akur sarua bae cak ku si Allah wahai ahli Cikupa wahai ahli Bojong wahai ahli Tangerang wahai ahli Sepatan awas fasaufa yatihim amba makanu yastahziun istihza mana bakal dibales berakibat siksa sia-sia ada dan mantak orang kudu peduli di lembur orang aya anu istihza ka ustad aya ka kiai tepak sia ya geus bae mamang kula mama hai kitu nama pan aing geus disiksa mah aing ge ka bawah Gus sia angkorak sia meureun sia geunah hatina geunah sakadaek sia aju disiksa atuh sia memang siksaeun pan lamun disiksa aing ka bawah ye sakumaha kapal dibocoran ku saurang atuh panu teu ngabocoran ge ka bawah palid kabeh dan mantak tegor kurang di lembur aya nu ngahina ka kiai tegor ngahina na ulah kenceng teuing sia bisi disiksa siksa sia aya nu mabok na ulah loba teuing sia beak sabasloki 22 bae atuh diringankeun saeutik atuh sia teh nang tangan Gusti Allah sia mainnya menang teh lah menang ka dieu aing sit geus teu bareres jasa. Ya gitulah nang tangan Gusti Allah. Nah iyalah cerita ahli Mekah. Padahal Allah nu ngadamel langit, Allah ngadamel bumi, ngadamel urang, ngadamel caang jeung poek. Berarti lain sambarangan. Urang neuleuh dadamelan ge sakieu poharana. Saha nu bisa nyieun langit, saha nu bisa nyieun bumi. Atuh mestilah mah tinggal tunduk bae geus ka Gusti Allah. Ulah ngaistihza, mun ngaistihza siksa ku Allah. Pada kenyataan anak waris siksaeun Allah hungkul atuh mentak naudzubillah min dari kurang muntayang ka Gusti Allah mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek taat ka Gusti Allah taat ka Rasulullah mantep takwa urang ka Gusti Allah. Berita terakhir dina minggu kamari maletik hujan menang 13.300 insyaallah urang mudah-mudahan panjang umur minggu hareup urang teu kudu mawa kitab urang babarengan zikiran nyambungkeun diri urang sir urang jeung nu ahli sir Allah sehingga urang mudah-mudahan katepaan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa tawakal ka Allah bisa zuhud ka Allah bisa qanaah ka Gusti Allah. Insyaallah anu bakal datangna jadi turunan Tuan Syekh Abdul Qadir nu ke-15 per detik ieu positif insyaallah mun teu aya halangan ialah Syekh Fadil nu aya di Turki ke datang ke Malaysia ti Malaysia ke malam minggu ka dieu ke dijemput langsung ka dieu engke urang ulah terlalu berdesak-desakan teu kudu sasalaman cukup neuleuh bae lantaran mun sasalaman jelema 100.000 atawa leuwih neuk sabaraha minggueun. Ieu mah geus anu dihareup ala kadar nu di tukang maneuleuna bae ge sarua bae. Berita kedua ti NTB nu tadina guru Mustoba mangabatalkeun meureun teu nyambung lantaran memangnya nama orang rada aya nasionalis.
ieu mah aya Habib Tontowi nu geus teu kaluar-luar nyana hayang hadir di tengah-tengah haul urang. Habib umurna sekitar 70 leuwih, mungkin leuwihna 2 atau 3. Na ieu engke minggu ngendong di dieu ngan ke dirahasiakeun beusi engke ngagabreg nyor jelema sok-isuk milu zikiran jeung urang nyana mah hayang milu haul di urang. Iyalah nu geus di kamar bae teu kaluar-luar nyana termasuk jauh berbeda jeung kiai-kiai nu aya di NTB. Kabeh ngaguru ka anjeunna dina baptin, iyalah termasuk thariqah qadiriyah wan naqsabandiyah anu tiba-tiba nyana hayang milu hadir. Wallahu alam kitulah haul mah. Mun teu haul mah model nu boga duit teu mere, nu teu boga duit mah komo atuh eta mah geus aneh. Eta mah haul mah kos kitu bae pokolo mah tah mah. Nyambungkeun diri sabodo tah mah kula mah ngabejaan doang, loba beak saeutik mah komo. Ngan nyambungkeun diri urang deuk datang ka mana terserah. Ngan ieu mah tiba-tiba aya Habib Tontowi ti NTB na ieu nelpon ingin hadir nyana ngendong mungkin malam minggu di dieu lantaran geus kolot. Isuk-isuk engke nyana babarengan jeung urang. Masyaallah luar biasa. Mudah-mudahan rencana-rencana urang, rencana-rencana anjeunna nu deuk datang dikabul ku Gusti Allah sehingga urang bisa babarengan di dunia jeung ahli Allah. Engke nyana jadi saksi jaga di akhirat bahwa urang pernah babarengan jeung manehanana. Sugan bae urang di bawah bendera Kangjeng Nabi, bendera para wali, bendera para ulama. Komo eta mah nyana kungsi babarengan jeung urang. Engke tinggal bebeja bae ka malaikat pan abdi pernah hadir. Di mana sih hadirna? Di hadapan Tangkal Ambon pan abdi. Mari ngawuduk di dinya. Oh masalah tuh. Cek malaikat emang kunaon cicing di dinya? Macet apa lapar? Lapar jeung macet. Malaikat geus jauh deui. Teman geus kumaha masing-masing urang bae. Na ieu alhamdulillahirabbil alamin teu disangka di jero hate kula mudah-mudahan tadina sugan aya saha bae ieu nu hadir ahli Allah. Jol teh keur penting informasina seperti eta lah. Nah, di samping eta ge aya Habib-habib anu lain anu mungkin nyana mah terserah rek nyarita mangga rek ngadoa bae mangga termasuk ti Turki sanajan ngomong atuh bahasa Turki itu kumaha bahasa Turki mah tuh geus urang anu nerjemahkeunna saha wallahu alam geus pokona mah tah kumaha nyana bae geus dah geus atau bahasa Arab atuh Arab teh urang mah nganaam-naam napan di sana jeung ela atuh geus sakitu eta aya jelema teh asal bahasa Arab geus cukup bahasa naam jeung ela bae ge nya gunakeun lamun urang endek ditawaran dahar ela sakitu bae geus tah geus atuh eta ditawaran dahar la atuh lapar terus-terusan tak ulah saturut-turut dage. Nah gitulah kemudian sabada haul ke orang libur minggu eta sok kula sok ziarah ke guru-guru ngan taun ieu mangke wallahu alam teu ngayakeun ziarah rame-rame hiji sakumaha biasa urang menjelang haul marawacai jang urang mawana saurang hiji bae yang urang keneh jadi saurang hiji tenden engke cokot deui ku nyana inum bunyana geus sakitu wae hiji pucana hiji amat atuh sakodot tah itu isin mah hiji geus atuh mawan sadus terserah geus atau urang mere jang supaya ngarinum kabehan leuwih bagus geus tah mah terserah urang ngajamu kadanan kadaharan kabeh ka bagian dahar asana moal dipeucitkeun sababaraha ge moal jasa deuleu jelema sakumaha naon beureum eta mah pokona mah geus dahar geus tumuhun beak kakekenceng nah hampir digorogot kan emang berkah geus lain deui teh dahar ge lain sadahar-daharna minta berkah nu didongengkeun ku kula geus baheula dahar teh lain sadahar-daharna lantaran aya pengobatan berbagai penyakit dina haul mah geureum geus didongengkeun. Jadi geus urang asal nyicipan bae. Oh, atuh asal nyicipan teh aya sapiring gede mah. Heueuh masalah. Geus atuh kadanan kadahar kabeh bener dahar atuh cai-cai, batak geus lah urang sedekah cai bae geus. Nah iyalah tinggal
di minggu-minggu sakumaha biasa orang ngumpul-ngumpulkeun cai anu boga nu teu boga teh kudu tah ieu jang naon ieu jang ngahormat ka tamu-tamu tuan syekh anu halal hadir minimal nyana ngararinum belah dituna ke bagian senek belah dituna madalahar isuk-isuk dahar persiapan zikir dahar isuk-isuk datang dahar langsung ke masjid nya eta terus tetep ieu mah mungkin acarana rada panjang zikir mantas zikir ke aya anu ti Lombok aya anu ti Turki aya ki aya Habib Day nu ti Jakarta aya encan mun aya teh mah kitu sambutan ti bupati mun hadir atawa ti wali kota mun hadir mun teu hadir atuh camat bisa ngising di dinya nya na secara teh geus teu kudu atuh kumaha ke bae buktina tah mah jadi mata disiapkan isuk-isuk datang dahar lantaran bakal rada panjang acara sebab mungkin nyana diuk dek na doa dek wirid dek naon dek ngomong kayak mungkin teu nyahopan orang apakah setengah jam apa sajam jadi dipersiapkan heula beteng urang cai-cai dan lain sebagainya ya tah sakitu dina minggu ieu ulang sambung deui sabada haul seminggu setelah haul libur akara ke urang ngaji deui setelah libur 1 minggu alhamdulillahirabbil